Saban aya jalma bedas ngelawan POC ditungtungan ku gagal balera hayatna kata langsara milu ka balerang. Tapi sabalikna jalma bedas anu milih gabung ka pamarentah kolonial, ambara hayat bisa jejem dina molah pangupa jiwa. Salah sahiji contona kaayaan di Sumedang jeung Cianjur. Kusabab kalolobaan pangagungna bilu ka anu keur kumawasa, rakyatna hirupna jejem dina molah pangupa jiwa. Sabab teu loba diganggu ku peperangan, beas Sumedang beas Cianjur kajojo kulantaran para patani fokus tani. Teu diganggu ku kudu merangan penjajah. Meureun lain hartina para pangagung di dua wewengkon eta satuju kana penjajahan. Ngan bae dina leuwih mentingkeun kamajuan kajamugaan ambara hayat, maranehna kudu nyokot paribahasa kumaha carana beunang laukna herang caina. Meureun eta oge kasugri. Ngan bae Juragan Subagja henteu frontal milih posisi. Manehna teu jiga kita anu jiwa anu saliwat jiga bilu ka penjajah. Juragan Subagja oge teu jiga Haji Prawatasari anu frontal teu satuju kana bentuk penjajahan. Juragan Subagja henteu nempatkeun diri salaku pajoang boh jiga kita anu jiwa boh jiga Haji Prawatasari. Disebut siger tengah oge henteu. Da ongkoh tugas nama salaku polisi teh ukur kuluna lungtik jeung nyangkala kaum kriminal. Sabangsa garong, sabangsa tukang maehan jalma atawa sabangsa kelompok anu jadi ulon-ulon kaributan. Eta bagian manehna sakumaha palanggeran salaku patugas kapolisian. Saha bae eta mah nah jalma jahat di kalangan pribumi, nah jalma jahat di kalangan bangsa asing. Sabab manehna oge apanan kungsi nyangkalak juragan kebon bangsa Belanda anu nganiaya buruh kebon. Juragan Subagja oge kungsi ngebeberik bangsa Cina anu jual beli madat atawa sabangsa narkoba cek istilah ayeuna mah. Ngan bae meureun dina nyang haripan kasus anu dipilampah ku Nyi Suminar jeung Mad Sahimah. Asup kana kasus khusus anu keur diri pribadi Juragan Subagja mah perlu tinimbangan anu khusus deui. Nya urang tingali we geletuk batulna ko cepak caina. Cek pikirna sanggis turun tina dahan kaitur nungtun kuda lalaunan. Juragan Subagja rek rencepan ngadeuketan tempat sabubuhan marso serireu. Sabab hayoh nyaho talajak, nya hayang nyaho talajak maranehna saterusna. Kuda teh iceus ngarti kana maksud jeung tujuan Juragan Subagja. Kuda anu jiwana geus deukeut jeung Juragan Subagja ngarti yen dudunganana teh hayang murukah ji tempat bari rencepan. Kusabab kitu atuh kuda oge ditungtun teh bari rintih teu nyieun polah anu sakirana bakal gandeng. Lembangna ge apik henteu ngotoplak, teu nyieun sora anu bakal kadenge ku batur. Si kuda nuturkeun di tukang bari sarua rencepan. Geus datang ka tempat anu nyamuni boh kuda boh dununganana jiga anu ngahaja nyempod ulah kapiring ku batur. Juragan Subagja ngadadempes ngadedengekeun paguneman antara Jumena jeung Sulihun. Manehna ngalobrol make bahasa Betawi nu dicaritakeun perkara naon. Maksudna Nyi Suminar lumpatna muru wilayah urut Karajaan Agrabinta. Dina catatan waya di Batawi, Agrabinta teh baheulana mah karajaan teh. Ceuk Jumena. Kitu teh nerangkeun yen eta tempat loba papandeman teh tinggal Karajaan Agrabinta. Nya syukur we atuh mun si Suminar lompatna ka tempat harta mah. Dari jang urang duaan mah meureun moal pipilih hendeuk nyokot harta nu mana. Anu penting mah urang bisa nyokotna. Tembal Sulihun ngahehe. Paguneman Jumena jeung Sulihun teh kadengeun ku sawatara anggota Mersose anu ngarti basa Batawi.
Nah moal jadi ngarempak aturan, lamun urang nyusul-nyusul si Suminar teh tujuanana mah hayang ngarebut harta jang kepentingan urang-urang, ceuk Marsose. Diomongan kitu Sulihun mah ngaheuh seuri, ceuk manehna da kabeh atasan manehna boh ti militer, boh ti bangsana ji urusanana mah jang kepentingan pribadi. Kernaon urang make kudu setor harta ka maranehna? Nya mending ku urang we cokot jang kepentingan urang-urang, omong Sulihun. Kasup kesikseuna anu ngalaya di pakidulan. Marsose tu manya deui. Jika nu dimaksud kesikseuna teh istilah harita pikeun nyebut biji uranium. Sabab pantina biji uranium teh dipercaya bisa nyieun bom anu ngabalukarkeun bituna seuneu anu pohara. Ditanya kitu Sulihun ngahulang sakadapan geus kitu ngaleret ka Jumena. Nu direret ukur gagaro kana sirah sanajan akhirna mah manehna oge nembalan. Nya aing ngadenge yen kesikseuna teh gede gunana cenah. Tapi pandina dikawasa ku urang ge, urang moal bisa ngagulang gaperna da teu nyaho kudu kumaha. Ceuk aing mah mending nyokot anu ku urang ka harti we lah. Nyaeta harta bakaja kerajaan. Lamun barang tina emas, lamun inten, lamun permata eta jelas kumaha cara ngamangpaatkeunana. Ceuk Jumena bari nerangkeun yen di sakabeh lokasi urut karajaan anu aya di Sunda yakin aya pependeman harta baya. Pan kerajaan Sunda teh hirupna hampir 1000 tahun. Mustahil hiji kerajaan bisa hirup lila lamun teu boga harta baya pisan. Pokna Jumena nerangkeun yen manehna boga kayakinan Nyi Suminar apal kana pependeman harta kerajaan. Manehna lain sakadar pamain sandiwara anu hayang nerangkeun sajarah Sunda ngaliwatan lalajoaneun anu disebut sajarah. Tapi kanyahona jauh leuwih ti sakadar sajarah teh. Pan manehna mah turunan Pajajaran anu pasti nyaho urusan harta, ceuk Jumena. Jadi jauh-jauh jeung hese belekeng udang-udang Suminar teh tujuan sabenerna mah lain rek nyangkalak dumeh geus maehan Tuan Frederick gitu. Ceuk Marsose. Lain. Tapi urang mah sakadar ngamanfaatkeun parentah ti pusat we. Lamun si Suminar geus beunang ku urang bakal dipaksa pikeun muka Rusia harta. Tembal Jumena. Sulihun seuring ngaheuheuh ngadenge ieu penjelasan teh. Kasugri pamirsa mitra kaum dengon mulia. Tadi disebutkeun yen Nyi Suminar teh cenah masih aya turunan ti kerajaan Sunda. Dina episode awewe nu malespati tina hasil petikan Hub Ejen Subagja nu diutus ti Hub Biro Bandung Kepolisian Kota Bandung disebutkeun yen Nyi Suminar teh blasteran Arab anu jadi bapana pamimpin sandiwara Sunda Miscici nyaeta Tuan Abu Bakar turunan Arab ngan bae anu sabenerna mah Nyi Suminar teh tehir teu walahir jeung Tuan Abu Bakar. Nyi Suminar diaku anak teh sangkan babari bae dipernahkeun jadi pamain sandiwara. Da cacakan lamun teu kapiheulaan ku Nyi Cicih urang Sumedang anu baris jadi Sri Panggung di sandiwara Sunda Miscici teh tangtu Nyi Suminar. Nyi Suminar mah estu turunan Sunda Pajajaran lembur aslina ge di Kadu Ketung Tutugan Gunung Pulosari Menes Pandeglang. Cek ieu carita Nyi Suminar teh lamun ditoong kaluhurna masih harib-harib aya darah turunan ti Sang Hyang Dengdek nyaeta anu makamna kiwari aya di Kadu Ketung. Ari Sang Hyang Dengdek teh salah sahiji perwira Pajajaran anggota Sariwu Barisan Baresan Balamati Pajajaran anu ngawal Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana Raja Pajajaran anu pamungkas nyaeta tahun 1578. Anu sejamulang ka tanah Sarakan kaluluhurna ka aki tiram sabab pajamanan kudu geus ganti. Welasan perwira kerajaan pangawal Sang Prabu diantarana aya Arya Manten anu ceuk versi ieu carios mah katelahna teh Ki Dharma Sungkawa.
eta mah aya dina carios sareupna di Pajajaran kapayun insyaallah urang bedarnya. Ki Darma Sungkawa minangka jalma pamungkas anu gugur dina tarekah ngabela Raja Pamungkas. Sangkan Raja salamet tina gempuran pasukan Banten. Kusabab Ki Darma Sungkawa jadi tameng kasalametan sabot Prabu Seda ngaloloskeun maneh ngajauhan mara bahaya. Ki Darma Sungkawa saurang dikepung wakul buaya mangap ku ratus-ratus prajurit Banten. Loba prajurit Banten anu tiwas tapi oge awak Ki Darma Sungkawa loba kabeunangan. Malah tak kencana sengklek kusabab katigas ku pedang urang Banten. Sangkilang tak nagis ngaleh-leh sengklek. Ki Darma Sungkawa terus ngalawan ngan kusabab beakeun getih manehna tiwas bari tetep nangtung ajeg. Kiwari jadi makam karamat dikaduketeg meneh sohorna katelahna makam Sang Hyang Dengdek. Tah Sang Hyang Dengdek basa ngawal Prabu Seda teh oge bari dibarengan kudu duluranana. Papada perwira Pajajaran nganti wangsa Panangkaran tika catet saha ngaranna. Nyi Suminar teh cek sakaol mah turunan ti perwira Pajajaran wangsa Panangkaran teh. Ari wangsa Panangkaran deui ti zaman Prabu Sanjaya oge geus aya nyaeta Rakai Panangkaran. Putrana Prabu Sanjaya tur kungsi jadi raja di Mataram Kalingga. Luluhur Nyi Suminar ti wangsa Panangkaran teh bisa jadi di Banten mah geus ngaranna geus ganti. Geus teu ngagunakeun ngaran luluhurna nya eta wangsa Panangkaran. Ngahajan nyamun tinu musuh luluhur Nyi Suminar sasat nyumput tinu caang teu kapanggih ku musuh tepikeun ka baranahan tepikeun ka maotna. Saha-saha bae turunan perwira Pajajaran wangsa Panangkaran nu tumetep di menes henteu jelas ka Sugri. Nyi Suminar oge taya catatan yen dirina turunan wangsa Panangkaran anu nyampak dina dirina mah ukur rupa-rupa amanah ti karuhun. Yen pajah kudu bisa ngajaga kehormatan luluhur. Sabab cekolotna Pajajaran teh bakal terus diganggu. Diganggu ku dulur sabangsa oge diganggu ku deungeun-deungeun anu teuhir teu walahir. Tapi aku angga ngaku-ngaku boga hak nampa waris Pajajaran. Nyi Suminar jadi jawara wanita sabab ti bubudak geus dilatih ku Mat Sahim. Ngan sanajan kitu Mat Sahim teu ludeng ngaku guru saking kuhormatna ka luluhur Nyi Suminar. Mat Sahim mah luluhurna teh perwira militer Kasultanan Banten. Manehna hayang ngetrukeun ilmu panemu jampe pamake rupa-rupa pailmuan Banten. Sabab boga karumasaan geus dosa ngakalakeun urang Pajajaran tepi ka katideresana. Mat Sahim guru rupa-rupa pailmuan. Tapi di hareupeun Nyi Suminar mah nempatkeun diri salaku badega Nyi Suminar daek mantuan turunan Pajajaran kalawan lillahi ta'ala pikeun ngajaga kehormatan Pajajaran kaasup ngajaga harta baya Pajajaran. Kitu sababna salila ngawal kasalamatan Nyi Suminar teh Mat Sahim teu loba omong sabab tugasna ukur nurut kana gagasan Nyi Suminar. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, anggota Marsose anu loba tatanya mah ukur kerung. Lamun kitu urang teh geus sianat ka atasan atuh, ceuk manehna. Saha sia ngaran? Sulihun tumanya. Petrik Pohan. Sia urang Manado. Petrik Pohan unggeuh. Sabaraha maneh nampa upah salaku anggota Marsose? Nya cukup we jang ngabayuan anak pamajikan di Manado mah, tembal Petrik Pohan. Cek Sulihun lamun Marsose cukup digaji sangkan ulah kalaparan wungkul eta teh imbang lamun dibandingkeun jeung penghasilan Belanda. Nya teu imbang lamun dibandingkeun jeung penghasilan Belanda salela cicing di Nusantara. Negeri Walanda beki beunghar tapi urang ti bangsa ti bang hirup pas-pasan. Cek Sulihun. Jadi kumaha tuh kuduna? Petrik Pohan tumanya.
kudu nama sia teh bisa neangan nolongkrang jang majuangkeun hirup leuwih jamuga. Tembal Sulihun. Cek manehna ari digawe secara formal mah ukur jang magehan status salaku pagawe sangkan dina ngudag tujuan pribadi teh nyekel dasar hukum formal. Tapi cenah dina jabatan urang ge kudu bisa ngamanfaatkeun sangkan bisa leuwih loba nampa kauntungan. Nya dina urusan di Suminar ieu ku ngagunakeun parentah formal ti negara urang bisa ngudag-ngudag manehna secara sah, tapi hasilna mah kudu dimangpaatkeun jangka kepentingan urang. Ceuk Sulihun deui. Hayo milu jeung aing nyangka laki Suminar. Lamun geus kacangkalak eta jalma kudu bisa jadi tuduh jalan neangan harta. Lamun hasil ladangna urang bagi-bagi kalawan nyukumakeun tur jauh leuwih padag batan upah salaku marsose. Ceuk Sulihun. Di mana orang boga keyakinan yen Nyi Suminar boga informasi ngeunaan harta pajajaran. Patrick Pohan masih penasaran. Sia bisa maca aksara Sunda kuno teu? Tah, ieu baca. Ceuk Jumena ngasongkeun kulit munding salambar. Patrick Pohan ulak ilik ngilikan kulit munding. Aya susunan acara. Susunan aksara maksudnya pan. Dina eta kulit kebo teh. Nya aya tulisan ngan kula teh bisa macana. Boro ka ngarti eusina. Ceuk Patrick Pohan. Sulihun yang serikeun saterusna manehna nerangkeun yen eta teh daftar harta baya di Karajaan Galih Pakuan wewengkon Limbangan. Aing teh bisa maca aksara Sunda kuno ngan cek urang Belanda di Batawi. Eusina teh cenah daftar harta baya pajajaran anu disumputkeun di Karajaan Galih Pakuan. Aya emas inten permata disumputkeun di Pasir Huut, wilayah Galih Pakuan. Ngagugunung cenah jika imah Belanda 2 tingkat lamun digundukeun mah. Ceuk Sulihun. Nah atuh lain indit Kalimbangan bat kalah ka dieu. Ceuk Patrick Pohan. Aing mah ukur nerangkeun yen tanah Sunda teh loba papendeman emas. Nya contohna di Limbangan atau bisa jadi di Agra Bintage sarua. Ceuk Sulihun. Sulihun nerangkeun yen bangsa Belanda leuwih nyaho soal harta baya tanah Sunda batan urang Sundana sorangan. Lumataku aing dipaling catatan-catatanana tina lomari besi ti kamiliteran Belanda di Batawi. Aing mbungkap heulaan besi kapulu dibawa ka Leiden. Ceuk Sulihun. Terhate Juragan Subagja ngageter hatena. Kumahan teu kitu sabab si Sulihun urang Batawi leuwih nyaho harta Sunda batan manehna anu pituin turunan Menak Sumedang. Pan di Sumedang ge aya ditinggal karajaan mah. Aya ditinggal karajaan mah. Nganti nyabit-nyabit harta emas jeung inten kajaba soal rupa-rupa sanjata pusaka katut buku kuno. Kurang ajar Sulihun. Batawi eudeup ngebadog harta Sunda. Ceuk pikir Juragan Subagja. Tari geus inget ka palebah dieu mah dina hate Juragan Subagja oge ngadadak muncul ego ka daerahanana. Ceuk pikirna sanajan mimitina wewengkon Sunda kalapa teh bogana urang Sunda Pajajaran. Sanajan urang Batawi teh bibit-bibit nama urang Sunda Pajajaran anu numpi di Sunda Kalapa. Tapi sapra kadatangan POC masyarakat Sunda di Sunda Kalapa loba nampa pangaruh ti etnik sejen. Saprak Sunda Kalapa dicangking ku POC tur perdaganganna maju. Ngaran gerobah jadi Batavia. Geus kitu urang Sunda anu mangkuk di Batavia ngakukeun urang Batawi. Basa anu dipakena mangrupa basa oplosan ti saban etnik. Sabab di Batawi mah aya bangsa Cina, bangsa Jawa, bangsa Ambon, Arab, bangsa Selebes jeung sajabana. Paham Sunda mah beuki ngaleutikan urang Batawi geus teu ngarasa urang Sunda. Tapi naha atuh sia, ayeuna mah kieu deuk manfaatkeun harta Sunda. Keheulaana deuleu. Ceuk hate Juragan Subagja jadi sewot. Juragan Subagja eureun heula ka karotna sabab manehna kudu ngabandungan paguneman saterusna antara Sulihun jeung Patrick Pohan. Patrick Pohan teh teu satuju lamun dina urusan nagara dirobah jadi nguruskeun kapentingan pribadi. Aing mah rumasa geus kautangan budi ku Belanda. Ku bisana aing hirup teh alatan babakti ka katentaraan sipil anu katelah namar sose.
lamun nuturkeun jalan pikiran sia meureun hartina aing teh kudu hianat ka anu mere kahirupan, ceuk Patrick Pohan anu ngagunakeun bahasa Melayu versi Makassar. Lah, belagu lu, ceuk Sulihun. Malah terus nama Sulihun teh mere pilihan ka sakur anggota Marsose anu ayeuna jumlahna paling 40 urang deui. Sok ayeuna mah eudek aing dek tumanya kakabehan. Eudek bilu bajoang ka aing duaan atawa eudek biluk ka pamanggi si Patrick. Anu rek biluk ka aing pindah cicingna ka tebeh dieu. Ka tebeh katuhu. Jeung anu biluk ka si Patrick diukna nyeret ka tebeh kenca. Ceuk Sulihun. Tegampil kitu bae anggota Marsose nyieun pilihan, hampir kabeh kalah ka ngaharintul heula sawareh masilih reret jiga anu keur badami rek milih nu mana. Lamun aing milu biluk ka salira duaan, meureun kaula bakal diberi ku balad Belanda, ceuk saurang. Atuh tinggal kabur we pan loba harta jeung kabur ka jauhna, ceuk Sulihun. Lamun aing milu ka salira, sabaraha hitungan bagi hasilna. Sameme ngajawab Sulihun ngareret heula ka Jumena geus kitu mah marehna teh ngobrol tingkat cewis, sangkan henteu kadenge ku balad Marsose. Geus kitu dua anana unggut-unggutan. Kumaha? Ceuk Marsose baul anu teu sabar. 7 bagian nu aing duaan. Nu 3 bagian dibagi rata ku sakur anggota Marsose, ceuk Sulihun. Baru nah ganjor teh mun jauh teuing. Sabab ari sia mah ukur tanpa beres, henteu milih bajoang manggihan catatan ngeunaan harta. Aing jeung Jumena mah anu tidanion nya anu tandon nyawa mah. Aing jeung Jumena anu tandon nyawa mah. Maling dokumentasi penting kamiliteran Belanda eta teh lain gawe memeh mumuluk. Sakalina kapergo hukuman gantung di alun-alun Panjara Stadhuis ganjaranana, ceuk Sulihun. Ari nu disebut Panjara Stadhuis teh ayeuna mah katelahna teh Museum Fathahilah kasuguru di wewengkon Sunda Kalapa Batavia. Teu adil, ceuk Patrick Pohan. Nah kumaha tuh anu ceuk sia adil teh, ngomong Sulihun. 7 bagian keur balad Marsose, 3 bagian ke salira duaan, tembal Patrick Pohan. Hah? 2 reusuan, Sulihun nyentak bari molotot. Tapi Patrick Pohan ngasongkeun alesan naon pangna manehna hayang bagi hasilna sarupa kitu. Kahiji cenah jumlah balad Marsose ayeuna teh aya 40 urang piraku gedena ukur keur duaaneun. Ongko ayeuna sabada kanyahoan yen ieu misi pribadi. Geus eueuh sebutan saha atawa atasan saha bawahan, geus eueuh sebutan saha atasan saha bawahan. Salira duaan teh geus teu bisa nempatkeun diri salaku patugas ti kamiliteran pusat. Henteu bisa nempatkeun diri salaku urusan ti bangsa Jerman aji pikeun ngudag harta keusik seuneu sabab Tuan Frederick salaku naji oge geus palastra. Hartina urang teh ayeuna boga kadudukan anu sajajar nyaeta papada pakaburan ti nagara, ceuk Patrick Pohan. Kangaranan pakaburan anu geus hianat kabeh dianggap karaman, tur mun kacangkalak ganjaranana sarua dihukum gantung di alun-alun Panjara Stadhuis. Tah ku sabab kitu meujeunna bagi hasil teh 7 bagian keur balad Marsose, ceuk Patrick Pohan. Teu adil, ceuk Sulihun. Teu adil kumaha? Balad Marsose 7 bagian tapi dibagi rata ke 40 anggota. 3 bagian jiga leutik tapi ukur dibagi kuduaan, cek Patrick Pohan. Nu majuangkeun dokumen harta Sunda teh aing duaan, nya aing duaan anu panggedena jasa, cek Sulihun. Tapi cek Patrick Pohan perjuanganna ayeuna mah sarua nyaeta nyangkalak ni Suminar sangkan bisa jadi tuduh jalan. Ngalawan si Suminar jeung si Mat Sahim teh leuwih berat batan ngalawan patugas nu ngaranna Jumena jeung Sulihun. Si Suminar jeung si Sahim teh teu raku bedil. Salira duaan cantang tuh bisa nahan centangan 40 bedil. Ayeuna kari milih mending jadi korban 40 bedil Marsose. Ayeuna keneh atawa satuju kana hitungan bagi hasil 7-3. Cek Patrick Pohan bari ngali ka tukang kasabubuhan anggota Marsose.
anu diajak nyarita ngarti karena pamangsudan ucapan Patrick Pohan minangka bukti maranehna narangtung bari sayaga ngecengkeun bedilna masing-masing. 5 bagian sebang we tuh cek Sulihun. Nya baiklah paro-paro 2 oge cek Jumena. Tapi sakumna anggota Marsos tetep ngacungkeun bedilna masing-masing ditujulkeun ka Sulihun jeung Jumena malah kadenge ting korolak tanda bedil teh eudeuh dibekaskeun. Genep bagian jang Marsose, 4 bagian jang aing duaan, ceuk Sulihun nawar. Tapi puluhan congo bedil tetep ditujulkeun ka Jumena jeung Sulihun. Bireungeuh kitu kadenge Sulihun jeung Jumena rumenghap malah akhirna maranehna duaan jemprak dari isukan wayah janari urang kudu laju nyusul seminar cek Sulihun akhirna kituna teh bari ngagelehe jiga tatan-tatan rek sare. Jumena oge nurutan ngagelehe gigireun Sulihun tapi ari sabubuhan Marsose mah tetep ting jarega bari bedil sayaga ditujulkeun ka Sulihun jeung Jumena. Patrick Pohan marentah batur-baturna sangkan giliran tugur. Talingakeun si Sulihun jeung si Jumena ulah diantep lamun nyieun gerakan anu nyurigakeun ceuk Patrick Pohan. Kituna teh bareng ditah ka Sulihun jeung Jumena sangkan masrahkeun pistol jeung bedog. Mimitana mah ieu jalma duaan teh satuju lamun senjatana dijabel tapi kusabab ditodong ku welas-welas bedil atuh kapaksa nurut. Boh pistol boh bedog dipasrahkeun ka Marsose. Anu leuwih-leuwih ngarasa heran mah nya Juragan Subagja nu nyaksian ti kaanggangan. Mane nanti nyangka sacongo buuk oge yen posisi bisa tibalik kieu. Mimitina Jumena jeung Sulihun mimpin sabubuhan Marsose. Sakumna anggota Marsose taat kana sagala parentah Jumena jeung Sulihun. Tapi bieu kasaksian yen ayeuna nu nyekel peranan teh balad Marsose nu diluluguan ku anggota anu ngaranna Patrick Pohan. Juragan Jumena teh apa mimitina saha ari Patrick Pohan teh. Basa di tengah leuweung kamari beurang Patrick Pohan teh ngalumpatkeun kudana aya di satukangan Jumena jeung Sulihun. Ieu ukur nandakeun yen bisa jadi Patrick Pohan teh komandan kompi anu harita dibawa ku Jumena jeung Sulihun. Anu teu kurang-kurang heran lamun ngabandungan paguneman awal Patrick Pohan teh jiga nembongkeun jalma nu satia kana kasatuan. Manehna mimitina nembongkeun tagog yen teh satuju kana gerakan Jumena jeung Sulihun anu kapanggih rek mawa karep pribadi dina tugas nyang kalak ni suminar. Ngan saterusna mah pasalia paham jeung Sulihun teh lain urusan kasatiaan kesatuan deui tapi leuwih pasalia beda paham teh dina urusan bagi hasil. Beureun kasimpulan mah sarua wae kabehanana oge awal akhir mah ukur rek mudah kauntungan pribadi cek pikir Juragan Subagja seuri mesem. Manehna sapeupeting nyileuk sabab bisi aya kajadian penting ti jalma-jalma anu keur diintipna. Ngan sanggeus mireungeuh balad-balad Marsose gawena teh ukur bagilir tugur bari anu keur dijagana jiga anu tinggal luhur sare. Atuh Juragan Subagja oge ngedeng dina sedong batu kudana oge milu ngaringkuk di luar sedong. Ngan bae basa mangsa keur meujeuhna janari leutik. Juragan Subagja cengkar sabab ngadenge sora Jumena. Jumena nyarita ka balad Marsose sangkan kudu bergerak dina waktu harita. Si Suminar jeung si Sahim teh pasti keur hees. Nya dina waktu eta urang sadarea kudu nyangkalak maranehna. Cek Jumena kabeneran deui Patrick Pohan oge satuju. Tapi kan dia keur atuh pistol jang bedog aing duaan lah. Cek Sulihun bari ngasongkeun alasan yen moal bener lamun Nyi Suminar jeung Man Sahim disanghareupan ku maranehna duaan anu teu nyekel senjata. Mimitina Patrick Pohan mah nolak. Ngan sasama Marsose aya nu boga pamanggih yen kumaha bae oge tanaga Jumena jeung Sulihun oge gede gunana jeung yang hareupan Nyi Suminar jeung Man Sahim anu baredas tanagana. Atuh kusabab nampasaran sarupa kitu teh Patrick Pohan oge akhirna mah satuju.
Juragan Subagja nu nalingakeun ti kaanggangan teu percaya lamun sabada senjatana dipasrahkeun. Boh jumena boh sulihun bakal baruntak. Juragan Subagja yakin yen sabodo-bodona jumena jeung sulihun bakal ngarasa leuwih untungna baruntak di tengah jalan. Kasugri pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu daya enjing. Tong hilap subscribe, like, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.